Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat Cilung Kalayang Danar Jaya Majuna Raja ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Danar Jaya ngajurelat badana ngalayang teu napakana lemah. Jakawanara ge harita ngajurelat ngalayang teu napakana lemah, mapag Banarajang anu jadi lawan. Jurelat Cilung Kalayang dina kayaan bari pada ngalayang di Jomantara. Harita masing-masing pada ngalakukeun panarajang. Sanajan dina kayaan bari teu napakana lemah, tapi sabetan jeung tusukan keris panjang mampu disingkahan ku Jakawanara. Malah kejadian saterusna harita ketigan leungeun kenca Jakawanara kena karena lengan katulawan ngajadikeun senjata keris panjang Danar Jaya lepas tina cekelanana terus lagrag kana tanu. Meh bareng jeung lepasna keris panjang tina cekelan leungeun lawan. Harita panarajang leungeun katu Jakawanara ngahantem kana dada lawan. Dituturkeun ku panarajang leungeun kenca Jakawanara kena kana careham lawan anu beulah katuhu. Ngajadikeun Danar Jaya badana ngoleab ka tukang. Kalayang turun ka handap satyuk gegas. Keris panjang lepas tina cekelan. Satyuk gegas. Panarajang kana dada disusul ku dagoran kana careham lawan. Satyuk gegas. Wah! Danar Jaya si keris panjang ngegero nahan ka nyeri, badana ngoleab ka tukang, terus ngalayang turun ka handap. Koleab kalayang kedebut. Danar Jaya rubuh ngabebengkang maring lemah. Gerrrr. Para penonton harita salurak ambal-ambalan, bari aya oge anu tinggal rupa tembalan. Lain eta Jakawanara unggul euy. Nya euy, ongol anjir. Hidup Jakawanara euy. Hidup baik. Hidup. Omong naon si lain ha? Hidup. Hebat Jakawanara unggul. Sebagian penonton anu deukeut ka tempatna non alina harita pada recok jeung baturna. Ya jeung abah ge naon ya. Jakawanara bakal mampu neruskeun tarungna. Sarta bakal aya dina keunggulan kabuktian pan. Tebakan abah mah moal nyalahan. Da puguh kieu oge luluntuk jago abah deh. Anu matak mun keur aya anu tarung tong ngajak taruhan jeung abah. Ngajak taruhan sagarupa, sabab bakal bisa katebak wabah mah. Tapi kamar hasilnya tadi ngajakan taruhan ke abah teh. Jang, terus ini kemana gitu Jang? Ya, barang ningali si Danar Jaya ngagedewut rubuh ka taneuh. Si bibi mah langsung bingbrit. Langsung init bah. Ditanya ku Ujang teh, rek mana tuh bi? Meniru rusuhan. Pokna teh, rek sagala bedaog cenah kitu. Keur ngabagiakeun aki-aki cereumeuh anu hayang milu mondok.
engke penting cenah kitu. Rek dikabiri cara kuwi biasa kalian tah aki-aki cereumeuh teh. Tah si Mbage ngadengieun bener teh Mbak. Ngenyak bener gitu. Tadi nyeritana si bibi teh ngapa? Bener gitu pisan. Jadi ngecek abdi mah ngaban tok kudu bogaan maksud. Engke berarti ngarek milu mondok segala rupa si Bah. Bisi di sunatan tah kegaduhan apa teh. Gitu tah bilang nasi bibi teh. Jadi kenyata asa bedok. Terus napotingna nganu ngaya dina pelangkakan sehingga bahasa dipotong sok disesakan kedik tapi berguna terus dipotong harap nama gitu. Bisina ayang-ayang toing mondok mah ya monding kene di ngurang we ngelaur domba abdi ngewe jaluna ngapa gitu koma setuju. Abong deui aduh abari kudu jadi domba jalu mah. Si Mbak mah kamana kurap we ngomong deh. Ada-ada saja si Mbak mah. Si orang awewe masuk kayang menang seorang anjangnya. Namun segabahna rinjal mah sengklek mah. Nya abahna bisa mereker ka dapur saminggueun we. Da moal make jeung aya istilah rek ngasabedog sagarupa. Nyan mbaknya nya ngari sing apa bogaan duit mah ngapa. Atun to kudu ke si bibi ngawewekna ono sing rondo ngisi non jadina sing apa bogaan duit mah nya munding kene randak ngorak we sekalian ngurang boga bebaturan ngapa nganakna bandar ngendok nya atuh rumah nate di Cibeduk kapanya ngimah nate ngasa we ku ngabah dicucuk ke ditu ke Cibeduk bapak nate tukang ngendok geus kesohor wis jembeolah itu si Dana Jayana cengkat nantung doi pengatikan sok aduh lala Nura recok musilkeun di perhatianana ka tempat kejadian katingali Danar Jaya anu geus bunga bebengkang paling lemah harita ngagoler nanti lila kitu nanti lantaran daya tahan badana memang cukup hebat harita ngoneal hudang tercengkat nangtung Danar Jaya si keris panjang katingali sakapeung masih kene sumengir ngarasakeun ka nyeri ngaperukan heula bajuna anu kotor ku taneuh garing. Danar Jaya maju 2 lengkah satulisna nyarita ditujukeun ka Jakawanara. Kuring kudu ngaku secara jujur Jakawanara. Andika mibana kemampuan ilmu silat anu leuwih pojol. Jadi kuring rumah sakatiti pangarti erjajaten ku Andika Jakawanara. Lantaran kuring geus nya tujuan kana katangtuan alumaku. Jadi nama kuring kari nungguan Jakawanara we. Pareng mulang ka paguron lintang jagat. Tangtu kuring bakal milu bareng sabab kudu madep kaki warangkas. Kitu dah Jakawanaranya. Bener kitu Danar Jaya. Kuring aya di dieu teh jeung Non Alina. Ayeuna ku kuring si Non rek diajakan mulang we. Teu kudu laju tepikeun ka rengse ieu acara. Hayu tuturkeun kuring Non Alina. Urang ajakan mulang ayeuna we ka Paguron Lintang Jagat geus kitu mah harita Jakawanara terus ngajakan Non Alina pikeun mulang ka Paguron Lintang Jagat teu kudu laju tepikeun ka rengse eta acara
non Alina nyaluyuan geus kitu Majakawana rajeng non Alina lempang ngarendeng sedengkeun Danarjaya si keris panjang nuturkeun jalana waktu datang ka Paguro Lintang Jagat harita di rohangan hareup atawa di tepas di teras kabeneran keur ngariung aya Ki Warangkas Tuan Willem jeung Ki Ambaraka Katut Guntara. Dina waktu harita Tuan Willem nyaksian deui kana kajadian mangsa Jagongora Danarjaya si keris panjang nganyatakeun diri taluk tunduk ka Ki Warangkas sakaligus kagabungkeun diri ka pihakna Ki Warangkas sarta jadi anggota barisan Warangkas Jaya. Pikeun Tuan Willem mah jadi beuki tambah percaya we sarta boga kayakinan wireh Ki Warangkas bakal mampu ngawujudkeun karep kahayangna nyatana ngawasa dunya kajawaraan dibarengan ku boga kakuatan barisan Warangkas Jaya anu beuki terus nambahan kakuatanana. Orang tinggalkeun heula di Paguro Lintang Jagat caturkeun di tempat sejen baraya ye harita di salah sahiji tempat anu mencil jauh ka Pilemburan harita aya imah panggung leutik di luareun imah harita aya 2 urang jalma anu diuk dina luhur batu pahareup-hareup si horeng eta 2 urang jalma teh Buyut Hawungkara jeung Sandika geuningan. Buyut Hawungkara harita keur cumarita bari neuteup antep ka Sandika. Kaya nilaing geus pulih deui dika euy. Waktu harita dewek satadina mah boga karep hayang tarung ngalawanan si Jakawanara euy. Tapi ku dewek dipikir deui nu leuwih penting mah ilaing nu kabeunangan ku kakuatan ilmu pamukasna si Jakawanara. Anu matak ilaing ku dewek dibawa ka dieu oge dika. Di dieu dewek numpi diri sakaligus nyampurnakeun ilmu silat tapak sambang getih jeung ngaronjatkeun kakuatan talaga lapisan. Jadi kitu tah pangna dewek aya di dieu di tempat anu mencil jauh kitu ka dieu teh. Nu penting mah kumaha ilaing ayeuna mah geus eueuh nu karasana naon sakumaha nu disurkeun ku Ki Buyut. Kayan abdi memang tos pulih Ki. Mung ieu peura kitu cekuhan teu berat pake ngomong teh Ki. Kan bae wayana. Penting mah kaharti we kaharti. Mohon Ki. Mung anu masih panasan keur abdi mah. Naon margina Ki Buyut bet milarian dari abdi kitu. Padahal di antara urang teu aya masalah naon-naon Ki. Cek perasaan abdi mah abdi asa henteu kantos aya masalah sareng Ki Buyut. Memang bener caitan ilaing kaharti ku dewek dika euy. Dewek pangna neneangan ilaing lain lantaran di antara urang kungsi aya masalah atawa pasien dadan. Tapi dewek sanggeusna bisa nyampunakeun ilmu silat tapak sambang getih leuwih hebat jeung ampuh. Kitu deui kakuatan tenaga lapisan dewek geus leuwih ngaronjat. Dewek jadi kapikiran euy. Naon dewek mibanda eta ilmu silat? Mun teu boga pawaris anu bisa narima naon anu dipiboga ku dewek. Kitu tah dika euy. Sandika kerung neuteub ka Ki Buyut Hawungkara terus caita deui. Tapi naon hubunganana sareng deui abdi Ki? Hubunganna mah tang tuwe aya dika euy.
ku dewek geus diimplang terus dipikir anu leuwih asak akhirna dewek jadi boga pamikiran anu bisa cop kana hate dewek teh ilaing dika euy nu diharepkeun bisa jadi pawaris dewek naon sababna bat ka ilaing sabab ilaing geus boga bekal atawa boga dasar anu kuat ilaing geus nyangking ulin karuhunan jeung jurus balagag digdeg ti Kebu Tebleng guru ilaing jadi dina mangsana neuleman ilmu anu kacangking ku dewek ilaing moal make kudu lila waktuna mangsa ngayakinkeun eta ilmu tapi keun ka bisa kacangking sapinuhna euy naon sababna dewek hayang nurunkeun ilmu ka ilaing dika sabab dewek mumpung masih keneh dibere waktu jeung umur sajabana tieta dewek memang geus waktuna kudu undur ti dunya kajawaraan dewek teh geus kolot euy kitu tah dika Sandika ngahuleng ngarasa kaget oge ngadenge caitan ti Ki Buyut Habungkara anu seperti kitu sabab Buyut Habungkara bet nangtukeun pilihanna ka dirina pikeun jadi pawaris ilmu silat tapak sambang getih ningali Sandika kalaka ngahulang harita Buyut Habungkara nyarita deui kunaon ilaing kalaka ngahulang kitu geuningan dika euy kaget beda dewek nangtukeun pilihan ka ilaing salaku pawaris ilmu dewek alasanna napan ku dewek dijelaskeun ka ilaing tadi jadi kumaha daek ilaing kira-kirana narima sakabeh ilmu anu kacangking ku dewek dika Sandika harita nangtukeun sikapna leuteup ka Buyut Habungkara terus carita abdi memang kaget Ki ku ayeuna kasauran ti Ki Buyut anu saperti kieu teh namun abdi ge ngartos naon margina milih dari abdi namun anu kedah diamutkeun teh nah leres gitu abdi baris mampu ngayakinkeun sapiruna ilmu ti Ki Buyut gitu tangtu bisa atuh dika kesa kedeung euy dewek teh rasa sapeuyeun minum heula si asam dewek teh euy lah jeung tahakan jeung sikina di duh parupa pisan ceuk dewek ke ilaing geus boga bekal atawa modal anu kuat dika ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeg teh kasub ilmu silat pinunjul dika euy jadi mun ditambahan ku ilmu silat tapak sambang getih ti dewek mangka tahapan ilmu silat si laing bakal leuwih hebat dika dewek bakal ngarasa regreg jeung gede hate mangsa ningali ilaing makalangan di dunya kajawaraan sarta merangan tindak laku kajahatan piraku ilaing rek ngantep kana sepak terjangna si Barangkas sakitu telenges jeung kejemna tah nah teu boga tekad hayang ngalawan tindak laku kajahatan anu dilakukeun ku pihakna si Barangkas sok we pikiran ku ilaing dika Sandika ngadenge disebut Ki Warangkas harita jadi kahudang tekad jeung sumangatna dina sikapna anu tanas tur daria harita Sandika terus cerita deui negrakeun sikap jeung pamadeganana ku abdi ka hartos Ki kumaha kartos syukur karti mah kartos eta kasauran Ki Buyut teh anu pikeun diri abdi mah ngahudang kana kasadaran pikeun kuat patekadan sareng sumangat Ki ka
kekuatan pihak Ki Warangkas memang kedah aya anu bisa nandingan atau merangan Ki. Kayana kitu abdi ayeuna siap. Janten murid Ki Buyut saja nampi janten pawaris ilmu Ki Buyut. Teu kudu make katalian ku istilah guru jeung murid di ka euy. Anu penting mah dewek bakal nurunkeun sakabeh kemampuan diri dewek ka ilaing. Saterusna si laing bisa ngayakinkeun eta ilmu. Sarta dina waktu anu henteu lila bisa kacangking sapinuna ku deui si laing. Jadi geus teu kudu boga anggapan dewek guru ilaing, ya. Atuh ilaing murid anggapelah bapa jeung anak, ya. Antar dewek jeung ilaing teh anggap bapa jeung anak. Kaharti meulika kahartos Ki. Abdi ngiringan wae sakumaha nu disaurkeun ku Ki Buyut. Abdi bakal sakuat tenaga Ki sangkeun dina waktu anu henteu lami tiasa nyangking sapinuna Ki. Ilmu silat tapak sambang geuti anu kacangking ku Ki Buyut. Tah, gitu. Jadi suka jeung sugema kana hate dewekna oge di ka euy. Jadi mimiti poe ieu mah ku dewek bakal dijelaskeun heula ngeunaan dasar ilmu silat tapak sambang geuti. Anu tangtu we jurus tapak sambang geuti teh bakal aya bedana jeung ilmu silat anu sejena ika. Geuna naon bedana? Engke ku dewek bakal diterangkeun. Kumaha sanggup ilaing latihan beurang jeung peuting dika. Lainna naon ku dewek diajakan latihan beurang jeung peuting teh ngara bisa gancang kacangking eta ilmu dewek euy. Mangga abdi ngeuringan we Ki kumaha saena. Syukur jang beh buru-buru tepi. Nya ari keur abdi mah nuhun we nu aya bade peuseuh beurang peuting mah. Margi abdi ge memang kedah tiasa sacepetna Ki makalangan di dunia kajawaraan pang-pangna mah aya upaya pikeun nyusun kakuatan pikeun nandingan kakuatan pihak Ki Warangkas eta nu dipikirkeun ku abdi maki. Alah halus memang kudu kitu jang euy. Si laing kudu bisa nurutan atawa nuruskeun tapak lacakna si rawing. Calon mitoha si laing. Nyata dina mangsana makalangan di dunia kajawaraan henteu weleh merangan kana tindak laku kajahatan. Jadi ayeuna mah si laing siapkeun tekad jeung sumanget anu kuat euy. Dina mangsa dipeuseuh beurang jeung peuting ku dewek. Mohon mangga Ki. Kitu diantarana kaayaan anu kelumangsung sarta karanapan ku sandika anu waktu harita sedengkeun di tempat sejen harita rasanti ge sarua. Harita keur aya di luareun guha Setawarna. Nini Sariwarni jeung Rasanti anu keur leureuh sangeusna latihan jurus terus paguna manduaan. Nenek ngarasa suka jeung sugema oge bagja. Sabab si Nyai akhirna dina poe ieu bisa nyangking sapinuna jurus pedang kilat bumi Nyai. Cikeneh kunini geus diuji. Setiap jurus jeung tata gerak nu dilakukeun ku si Nyai eueuh anu salah saeutik-eutik aja Nyai. Beres wes. Hatina dina poe isukan mah si Nyai kunini bakal dimimitian dilatih jurus tapak darah suci teh Nyai. Rasanti imut puguh saperti halna anu jadi guru Rasanti ge ngarasa suka jeung bagja hatena
sabab dina poeta geus bisa nyangking sapinuhna jurus pedang kilat bumi. Kayan abdi panglaina mampu nyangking sapinuhna jurus pedang kilat bumi teh lantaran aya jasa tinini nih. Abdi tos teu sabar ieu teh hoyong geura dilatih jurus tapak darah suci nih. Asa bagi tambah kuat tekad subanget abdi teh. Sabab ningali kahirupan di luar pang-pang nama dunya kajawaraan nih. Anu bakal aya dina pangaruh jeung ka kawasan Ki Warangkas. Sakumaha dicaritakeun ku abdi kan ini. Satiap lemburan bakal diganti pupuh lemburna ku jalma-jalma ti pihak Ki Warangkas nih. Anu matak abdi muntos nyangking jurus tapak darah suci manya bade langsung makalangan we nih. Oh, nya sagarupa ge kudu dibarengan ku kasabaran nyai. Gantang tuwe kunini ayeuna rek dibere heula gambaran kasih nyai. Gambaran kumaha kitu nih? Ngeunaan jurus tapak darah suci. Oh. Ngeunaan gambaran kumaha kitu nih? Dengekeun heula. Eta nyenak naon nih? Ya sarua gula asem kasageun nginum heulanya lah. Ini asa berat kieu soran ini. Asa bari konser ari kieu teh mah. Elah. Asem nama asem ya teh dagas kumaha. Alah. Teraskeun deui. Jadi jurus tapak darah suci teh kakuatan jeung kaampuhanana bakal kumantung kana kakuatan tenaga lapisan si nyai gitu. Anu matang teh cukup saukur kacangkem jurus jeung tata gerakna wungkul nyai. Sabab mun digunakeunana bari teu dibarengan ku tenaga lapisan anu lemah mah jelas. Rek bisa ampuh kumaha anu matak tetep ngalatih kekuatan tenaga lapisan mah kudu terus dilakukeun nyai. Disaureukeun ku nini ku abdi bakal diestukeun bakal dilaksanakeun nih. Najan bari teu dibatuan ku nini oge keur abdi mah beurang peuting bakal tetep terus latihan nih. Dari latihan ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan mah teu dibatuan ku ini oge. Is okay, no problem. No problem teh naon nya? Teu naon nih. Oh eta. Da pogo ari geus datang wanci peuting mah nini tangtu moal kuat ku tunduh nyai. Ngan mun geus sareti berat terus lilir. Jadi sok hese sare deui nini mah aslina. Tah ngeunaan jurus tapak darah suci. Ya si nyai kudu ngarti ya. Eta jurus tentengan saukur ngandalkeun kakuatan dampal leungeun wungkul dina mangsana ngalakukeun panarajang nyai. Nah kakuatan naon deui kitu ni? Sajabina ti kakuatan dampal leungeun teh ni. Jadi ramu-ramu leungeun ge kudu bisa digunakeun nyai. Dina harti bisa dipake keur narajang. Dina mangsana si nyai ngalakukeun parobahan tata gerak. Anu mah tak ramu leungeun dina sapasang leungeun si nyai ge kudu dilatih eta teh. Cara ngalatina engke kunini bakal dibejaan. Saterusna ngeunaan masalah kekuatan pihak Ki Warangkas teh nyai nya. Sakumaha nu kungsi dicaritakeun kunini pikeun merangan kekuatan pihak Ki Warangkas mal bisa ku sorangan nyai moal teh. Ku abdi memang tos kaukur nih. Ngeunaan masalah eta mah pamoholan abdi bakal mampu ngelawan kekuatan pihak Ki Warangkas. Anu beuki dieu beuki namahan jago atawa jawara. Kitu deui pupuh paguron anu jadi patalukanana nih.
anu mata kun abdi engke terus makalangan sakumaha anu di obrolkeun ku nini teh bakal nyusun kekuatan teh nini. Cek nini ge memang kudu kitu. Kali tinggal tepungan we pupuh pagurun anu sakirana bakal boga sikap jeung pamadagan surwa jeung urang kitu nyai. Dari keur anu kaasup golongan jaat mah tangtu bakal kageuing kasadaranana nyai. Mun kakuatan pihakna ki warangkas eueuh anu wani nandingan jeung merangan, mangka tindak laku kajahatan bakal meuweuh, bakal kanceuh di mana-mana nyai. Saha coba anu jadi korbanna? Ya anu jadi korban mah tos jelas jelema anu lemah we nu teu tiasa ngalawanin. Pang nama warga-warga Pangeusi Lembur anu lemurna dikawasaku pupuh lembur nyaeta jalma ti pihakna Ki Warangkas nih anu ngasaukeun mantikeun pihakna Ki Warangkas jeung usung esangna. Oh anu matak si nyai mimiti isukan dina mangsana ngayakinkeun jurus tapak darah suci harus kudu benar-benar bisa menuruti ini tah eta sarta ngalaksanakeun saukur anu kudu dilakukeun ku si nyai. Eta anu dilakukeun teh lain keur nini nyai lain, tapi keur kapentingan si nyai. Da pugah nini mah geus eueuh karep ngan kali tinggal nungguan waktu nyata lepasna lapas nu panungtungan nyai. Ngan mun menang nawar mah nya kahayang ieu mah kitu samemeh nini mulang hayang panggih heula we jeung Kakang Habungkara. Da tetep nyai nini jeung si Kakang Habungkara teh masih keneh lope. Sigan we dina mangsana si nyai makalangan dipalenkeun bisa panggih. Eta disarikeun ku nini ku abdi bakal dicatet dina emutan ni. Namung saur pun bapa amarawing ge urang mah ukur gadura rancang sareng kahayang wungkul ni. Laksana sareng teu nama kumaha kersa sareng pangarsa nu maha kawasa. Memang bener kitu nyai. Anu matak nini ge boga harapan teh kitu pisan kitu nyai. Sugan bisa kelaksana tindakan jadi kenyataan atau dina hentena ini geus panasaran gitu tah sabab geus nurunkeun sakabeh ilmu nu kacangking kunini kanu jadi murid anu bakal bisa ngamalkeun ilmuna keur tulung tinulungan ka sasama hirupna. Sok sakaya deui latihan julus kilat bumi na nyai sok geus kudu dibarengan ku nini anu masuk. Nini Sariwarni nitah Rasanti anu jadi muridna. Sakali deui latihan jurus kilat bumi anu geus bisa kacangking sapinuhna ku Rasanti. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita Sidugul anu keur lumampah rek nepungan Sirawing di babakan Paningtriman. Waktu Sidugul ke tempat anu sepi rada anggang ti pilemuran. Sidugul anu keur jongjon lempang ngadadak jadi ngarandeg eureun rengkahna. Sabab ngadenge surah wewe anu semunga jerit minta tulung. Tolongan sot lepaskeun setan. Lepaskeun. Tolong. Sidugul geus teu loba pikir langsung harita ngacelat ngudu ka tempat sumberna sora. Barang tepi kanu dituju katingali ku Sidugul aya banoja geulis rupa. Make samping jangkung semu base sigana mah karek balik ti tampian. Sidugul mah puguh canyahoeun ka eta dua jalma anu tayalian ti Ki Jarungkung si Bangosetan jeung Jaka Gendung si Palu Batu
Karanghawu. Ki Jarungkung hari tangan saukur merhatikeun kaju jadi muridna dina jarak rada anggang ti Pilemuran. Caka Gemblung anu keur nyekelan leungeun si Wanoja anu harita barontak hayang ngalepaskeun diri. Jaka Gemblung tetep nyekelan leungeun ka tu si Wanoja terus nyarita, Allah. Atuh kudu make jeung barontak jai. Hayang ngalepaskeun diri sagarupa. Puji gede biru cek akag. Iya itu teh. Teu kudu bebeja heula ka kolot cek akag mah. Geus teu kuat akag ya. Hayang geura boga pabajikan akag teh Allah. Hayo. Hayo biru. Aduh sok lepaskeun kurang ajar. Lesotkeun. Kuring teu wuwu kanceun. Lepaskeun ya lengan kuring. Tong dicegelan kieu. Nanaona rek wajah masa secara paksa lepaskan saya tak lepaskan. Nolak karena jual masa lupa. Sing percaya ku akang anu geus bakal diseragkeun. Halah. Hayang daun bae bakal dicobodan ku akang. Kadang hayang dicobodan ku akang ya. Ayah arti lah baru tak oke jai. Sanaja demikian kaira oke pajak kelegan akak buah dilepaskan gelis sayang denok demplon. Di samping jangkung semet dada ejeng semu basi pangawakan. Jadi nyitak itu kena imbit. Alah katingali jemplu lah. Sok si jadi babajikan akak ya. Cuelah cilung cara gedeg. Si Dugul harita